Rantosan dari Bapak Hajat dengan ayah yang lain. Bari ngareunkeun ulang ieu urang ieu. Barang ada segala bari urang diajak bola cenanya. Disugan ayah cenah nu ngawur kitu ka Bapak Hajat, Ibu Hajat keluarga besar Bah Didi, cenanya diantos cenanya ka ibuna kawargi-wargina, nenek moyang aja. Urang diayun abdikeun bari ngantosan kitu bari aya nu nyawer ke dieu ka payun aja. Bangga araya cenanya sok. Bangga urang ayun abdi.
sana ke saya Jan. Ibu Hajar, Bapak Hajar, semoga diangkut ke keluarga besar ahli-ahli warisan di atas para rayu. Aduh, diantos cenah Bapak Hajat, Ibu Hajat, wargi-wargi Ayo gerak nyawer. saya ya, seacan aya, seacan. Aduh, diantos cenahnya ka Ibu Hajat, Bapak Hajat, nembe keparantos kapangkara salebar, buka kapayun mah teu aya, ka wargi-wargi cenahnya, seacan aya nu nyawer mah moal buka kitu cenahnya. Oge diantos anu beureumna oge cenahnya, kumargi teu acan apa beureum ka orang di rumah cenahnya, kurang sare teh cenahnya. Olo-olo cenah majarakeun teh nya diantos Bapak Hajat, Ibu Hajat gitunya cenah kaya eyangna oge ka wargi-wargina ka uang-uangna ka mangna sadayana diantos. Ya, urang sakali deui nya lamun eueuh wae mamanya birakeunnya nya urang di papag urang papag salah cenah gerbang cenah mangga aja.